Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana ngurujang tepang deui sareng padaringan channel Sim Kuring Aba Wowo di rencangan Sim Kuring Kang Uden Martabak kumaha banget. Doang enggak. Alhamdulillah pisan. Saya. Wan. Hibar pangdoati sadayana. Palawargi oge. Alhamdulillah orang tiasa nepangan deui palawargi sadayana dina suasana anu enggal gitu nya. Naon nah nenggal teh. Kahiji calana tos Robi keun baju mana bisa Robi sadinten tiasa sabaraha konten tinggal ganti baju. Nah calanana sarua berarti sehari tah. Eta mah calanana tos gentos cing cirining benten suasana. Benten hari dintennya, benten. Kayak eta kadua iya atuh. Kamari mah rangining-ranginang tuh. Para pemirsa dipilari ranginang sabaraha konten berarti tadi sadinten gitu. Ayeuna mah dikejar ngudag ngejar tayang teh gitu. Ieu mah bungkusanna ketang martabak isina mah anggar we bala-bala. Tak itu palawargi sadayana sok sanaosna anu heureuy anu ngetos basi oge bisa tos lebaran kongguan isi ranginang teh di dieu mah benten sakedik ya. Bentenna teh sakedik gitu. Martabak ieu nama tapi lebetna bala-bala. Nah, penting mah katuang we bae. Mohon. Itu nu namanya meser. Keun eta malah ke carios kana. Langsung ka intina ieu. Mohon. Anu urang ngabahas naon ya? Ayeuna urang nyobian ngebahas dina paribasa. Babasan lah istilah nama dari bahasa atau babasan anu nyangkut kana diri urang. Da upami nyangkut seueur pisan babasan atau nabi paribasa. Babasan we ieu mah nya. Seueur pisan babasan anu nyangkut jalmi utamina dina di luhur sausap rambut beuki kahandap sahibas dampal teh seueur. Tah urang ieu urang watesanan eta teh si babasan anu aya dina ngaran-ngaran awak urang gitu. Miti rambut gitu. Di urang mah sebatna babasan. Mun di bahasa Kamalayonan ya. Kamalayon mah peribahasa. Oh mun di urang mah babasan. Babasan tah seueur pisan babasan dina kasusastraan Sunda lah istilahnya. Bahasa Sunda anu kapungkur mah dianggo. Ayeuna mah teu rada langki teh dianggo. Yang mudah-mudahan sok sanaos sakedik-kedikeun urang cobian urang bongkar sakedak eta teh babasan nu kapungkur mah dianggo cariosan sadinten pada ngatos. Ayeuna mah kadang-kadang urang nyarios babasan nu sanes teu ngatos tapi sanes urang alit pangharapan eta bakal tiasa katampi deui ku masyarakat upami urang nageten titen nyebarkeun babasan insyaallah babasan eta tiasa nyebar oge dianggo deui lah. Manawa sareng Manawi ku sugemana Manawi ku teu katampi. Manawi sareng Manawa tukang awi di bawah gitu. Tapi di batasnya babasana mohon di batasanan ti dina awak urang we lah ti sausap rambut ti luhur sausap rambut kahandap saibas dampal gitu. Cingan nu kumaha babasan contohna? Misalkan gede hulu. Huluna sagede helm gitu. Gede hulu teh mun bahasa Kamalayona mah sombong meureunnya. Besar kepala. Gede hulu. Sombong gitu. Adiguna gitu. Nah, eta teh gede hulu. Aya oge misalkan nyang hulu ngaler. Itu babasan. Ari awakna
babas yang hulu ngalir berarti awakna ka didinya ini. Tapi awakna biasa tapi huluna yang ngaler gitu. Maksudna eta teh yang hulu ngalir teh tos ngantunkeun. Yang hulu kan mau misalkan mayit di kan digolerkeun sok yang hulu ngalir. Laras. Eta nu maot istilah nama. Aya deui misalkan yang hulu kajarian. Masih kena hulu eta oge yang hulu kajarian. Eta mah siga kieu urang gawe atawa urang nya digawe ka jalma anu darajatna sahandapeun urang. Eta teh disebut di bawasanna teh kitu yang hulu kajarian. Urang digawe ka jalma anu darajatna leuwih handap ti urang. Contohna nya contohna urang digawe gitu. Ya, tapi anu misalkan dunungan urang teh darajatnya lebih handap lah lamun ditinggali syariatna gitu. Misalkan urang dokter Anes ya hariteun dunungan urang teh terus dina salat ya kadenya dina salat mah ereksi ya kade mau bodohan Kang Ibing kade jadi emot kadinya gitu teh ya contohna teh urang dokter Andes gitu nya dokter naon lah insinyur naon digawe di perusahaan sing goreng misalnya lah gampangna lah aya jalma leutik misalkan hayang boga saung ya kata ieu lah syariatna lah ya mah hayang boga saung misalkan urang teh istilahna pemborong tah muntang tulung ka urang misalkan cik lah bantuan saya bantuan kuring misalkan hayang nyen saung sok sanajan misalkan letik-letik oge aya nu sorangan mah misalkan udah si pemborong teh sok sanajan beunghar oge keur lah hitung-hitung ngabantuan tah ngagawean anu tadi nu hayang ieu tah eta teh kan jalamana istilahna jalama anu darajatna leuwih handap tah gitu. Ya sip laras salian ti hulu misalkan urang lungsur deui karena iya kan angan lah sudah kepala mau punak kepala punak angan kaliwat lutut kaki langsung kepada angan gitu ya langsung kepada angan itu ulu hati kemarin sudah dibahas kan angan kamari atas dibahas kan di bahasa Indonesia itu masa kamalayon ngeunah angen teu ngeunah angen artosna nya urang teh dina rumah tangga teh sing runtut raut sauyunan ekonomina sae terus di keluarga oge sauyunan kadarat jadi saleuwi kacai kacai dari saleuwi kadarat jadi barasi ya pasti kadinya kadarat dari salogak itu nu leres nama jadi di mana orang tuang teh keur manikmat tambah hatena oge tentrem wah eta sakinah mawadah teh warohmah saha warohmah teh bilih pada dibahas lajeng gitu warohmah teh istrina bojona saha gitu bilih gitu jadi eta ngeunah angen teh sayurnya kamari sayur angen hati lah ulu hati suasana sip mohon naon deui misalkan ngukur kakujur nimbang ka awak ngukur kakujur nimbang sekujur tubuh gitunya kujur ya, nimbang ka awak jadi urang teh kudu dina milarian solusi gitunya jalan keluar teh sing ningali karena diri urang ngeunteung karena diri urang mampu henteu gitu nya ulah bisa gitu mampu atau memang urang teh urang sakieu yeuh jangan memaksakan kehendak gitulah teh ngukur heula sing ngukur lah gitu nya sanggup teu ya ulah jadi mun aya targetan naon ge nya ngukur ka diri lah gitu saya hayang boga kapal jet gitu kan atau lebih kieu misalkan ya can boga pamajikan
itu aya Luna Maya ngaliwat. Iya kan? Tah eta. Kudu ngukur heula. Ngukur heula Luna Maya sagalana Dedeg pangadeg ge. Pantas henteu gitu. Kadang ngukur gitu. Ngukur ka kujur nimbang ka awak. Non deui misalkan misah badan, misah nyawa. Misah badan, misah nyawa ieu teh biasana maot atuh sanes. Dina ieu babasan mah hartosna teh beda misalkan aya dua jalmi gitunya, dua jalmi tapi eta teh bumi jeung langit gitu bedana teh beda dina kakayaanana beda, dina rupana beda, dina ieu maksudna dina derajatna beda. Tapi antawis dua jalmi gitunya. Biasanya tiasa sabaraha tapi raosna mah dua jalmi supados jelas beda. Perbandinganana. Sanes paminusa jalmi mah ieu geuning. Kemudian misalkan ti payun mah nyarios kieu tapi nah hatena samulihna eta mah namina teh. Eta mah ieu naon? Cing paminusa anu ngadadak ieu mah ya rada ieu. Ati mungkir gitu. Ati mungkir teh. Tah gitu. Benternya ya tanya eta mah. Beungeut yang hareup ati mungkir. Eta pemirsa teh janten ka pemirsa. Eta mah ngaca ka sorangan gitu. Jadi beda pami ieu mah. Ieu mah ngabedakeun si A jeung si B. Ieu adi lanceut teh meuni beda. Kemar misalkan kemar. Tapi beda, tapi kemar mah biasanya kan sarupa kan. Beda Pak, beda. Kalakuanana nu hiji mah resep kana seblak misalkan nu hiji deui resep kana naon gulali misalkan gitu. Terus rada bentenna tabih gitu. Ya, beda we lah kitu nya. Beda. Terus. Lanjut. Nyeri beheung sosongyeteun. Kana beheungnya, kana beheung. Naik deui tina angen kana beheung gitu. Ngarah rada naik deui gitu. Nyeri beheung sosongyeteun, urang lamun nungguan utama misalkan orang boga anu dipicengceum dipikadede heug indit misalkan pacar gitu ya kekasih terus buah hati mah budak atuh. Jadi misalkan lamun nungguan apel we nya apel baheula masak apel nya reret deui kan reret tah beheung sosongheteun teh kitu. Jadi si beheungnya tidak mau diam gitu. Saking ku nya eta teh kangen meureunnya kitu teh. Tah si beheung sosongheteun kitu teh. Umpama nama ka kaum istri meureunnya nu bade diapelan. Tah. Aduh, teh can datang gini. Eta. Kadang nyeukeun kan nyeri beheung sosongheteun. Kadang aya suara motor. Motor batur. Oh, gitu. Eta beheung nyeri beheung luak liuk nyeri beheung sosongheteun. Tah gitu. Misalkan deui nu sanesna urang rada lungsur ka handap tina beheung lungsur deui ka handap. Hampang birit. Tah hampang birit mah apal panginten. Naon? Jarang dahar. Awalna hampang. Hampang birit mah daekan ya? Daekan. Tah eta hampang birit ai birit teh bujur. Lamun ieu mah keun we nya bujurnya. Danya kan namanya bujur kan. Misalkan apa itu cina boboko kan bukan gitu kan. Sanes kan ngan tapi tetep we hampang birit dina babasana mah teu tiasa diganti hampang bujur atanapi hampang boos kan. Henteu nya teu tiasa digantos eta hampang birit mah hampang birit we gitu. Sok sanaos misalkan aya anu langkung raoseun misalkan. Da raos atuh kadanguna ge hampang birit coba kan tadi hampang. Aduh. Mohon. Terus ngusap birit bari indit biasana lamun diusapan gitu. Entong ngusap birit ya awas ieu tong dihartikeun ku cangkangna hungkul diterlak gitunya tidak seperti itu tidak diterei bulet-bulet gitu mah untuk tekeng diterei bulet-bulet ieu mah janten ngusap birit bari indit nya eta misalkan dina hiji riungan jo ini teh manehna teh tanpa bebeja tanpa pamit. Biasana lamun urang keur ngobrol aya nu teu kata ngeunaheun kuciwa kejelig gue jo. Tah kejelig panganteurna teh indit manehna balik.
atau ini mana gitu eta ngusap birit bari indit dari ini geus dihanap kahanap deui murag bulu bitis terus sanes nah bet kenging istilah peureus sok we dudut iya mah murag teh kali didudut gitu biasa wae dicukur murag bulu bitis teh jadi kedak cicing we gitu kasih ga anu keur kasmaran gitu oh pulang anting gitu nya bulak balik gitu. Murag bulu bitis tak gitu gerakan gitu murag bulu bitis indungna teh ieu bulu saha oh itu gini si neng gitu. Padahal bapana keur ieu bapana keur beger mindo beger mindo ge pabasan beger mindo beger anu ka mindo teh nimpah misalkan ka beger kahiji nu maka indungna ka pamajikan anu ayeuna ka bojona anu ayeuna mah geus boga bojo neangan deui eta beger mindo kayak namanya babasan anu di luar awak eta mah kasabit-sabit tuh salajengna dek naik ka luhur deui naik deui dari bapak tuh tujunun tekan apa kan ti luhur sausap rambut ka handap 11 dampak penting mah sabatas awak pada protes mah enggak dina komen penting mah sabatas awak lanjut batasanana ipis biwir misalkan ipis biwir mah cerewet sanes ipis biwir naon Nusariawan ipis biwir teh babarian ceurik cengeng sanin ipisna non biwirna ngapa dihamplas lain gitu bilih kunaon eta budak teh meuli ipis biwir pisan nya atuh dadak ipis kumaha ngapa dihamplas untuk kebayang itu mana nih geger mah ieu diungap dihamplas herang gitu ipis biwir cengeng lah nya nah urang-urang ieu gerewegan lah nya sabiwir hiji oh tamapal setuju mupakat sane sabiwir hiji sane terkenal sabiwir hiji misalkan aya hiji kejadian di ieu nyaho sabiwir hiji jadi iyalah namanya teh nya terkenal viral ayeuna viral lanjut kana kahanap luhur kahanap deui bobo sapanon carang sapakan bobo sapanon oh ya kahanap na bibir kahanap kan bobo sapanon carang sapakan nada agung biasana teh sok dilajengkeun teh nada agung cukup lumur jembar haputana yang dan artinya ai bobo sapanon carang sapakan teh kan kakurangannya bobo sapanon carang sapakan tah kakurangan anu aya dina diri urang kakurangan naon we misalkan ngan sigana mah aya kana kurang duit mah teu pas gitu kan punten bobo sapanon carang sapakan nambut 100 biasa oh tapi mah tapi karena kemampuan diri bisa. Tapi mah panginten langkung pasna kanggo naon dina teh merendah gitu nya sanes literlek memang kan kurang gitu nya sanes gitu nya tapi memang biasana pemidina saren tampi gitu kan bade nyanggakeun panganten aduh ya mah bobo sapanon biantara kan sok aya gitu di biantara kan sok gitu bobo sapanon carang sapakan merendah lah nya tapi intinya teh intina mah lamun salah moal disalahkeun da eta geus nyarios gitu misalkan eta salah teu bisa lantaran saya geus minta ternyata tong nyalahkeun saya gitu tong nyalahkeun abdi da tadi kita sowartos bobo sapanon carang sapakan nyaon teh artina sih gitu betul urang lungsurkeun ka paling handap suku sambung lempang bibir sambung lemek suku sambung lempang bibir sambung lemek artina sok artina pemirsa suku sambung lempang bibir sambung lemek kan ukur jadi ieu hungkul jadi urang teh istilahna sagala hal teh urang teh jadi cukang lantaran kalau mau onona mana tah ieu
Jadi Cukang lantaran urang mah. jadi perantara. Cukang lantaran perantara teh cukang lantaran. Tah kitu. Paribasa ieu sok sanajan aya dina diri urang nu misalkan ieu buuk ieu kana beuheung tadi, kana angen, kana panangan, kana naon gitu. Dugieun kana sampean urang eta teh sok sanaos aya dina diri urang ayeuna mah tos langki dianggo. Dina obrolan-obrolan kieu seperti tadi ngadadakan keluar si ieu teh sinan si babasan teh kan dina obrolan teh dasar leresna eta teh bagian tina sastra Sunda. Sastra Sunda pan da urang teh kedah ngemut dan teu tiasa ngartikeun babasan ku bahasa anu cangtangna hungkul. Ya, pos tadi kan salah tadi ge. Mohon. Kumaha? Hilap deui ya. Mohon. Ayeuna ngusap birit bari init geuranya. Lain ngusapan birit gitu. Mohon tak itu. Tapi upami anu terang mah dasar si gede hulu misalkan nyarekan itu tanya. Ari teu ngarti. Ya kumaha datang teh bener. lain misalkan budak anu kena kunon hidrosepalus gitu kan sanes, tapi memang eta teh nah gitulah gede hulu tadi. Ya, besar kepala itu besar kepala. Nah gitu panginten anu aya dina dieu mangga pamirsa bilih bade nyarungsuman aya deui dina diri urang misalkan para babasan anu aya mangga di komen we di komen. Diketik di kolom komentar. Mudah-mudahan janten bahan ajar urangnya, bahan diajar urang gitu. Mudah-mudahan kapieun urang tiasa ngalarapkeun babasan nya anu dengan ringan tadi lah. Gede hulu, murag bulu biti, hampang birit gitu. Anu kala itu. Mudah-mudahan kapayuna tiasa ngalarapkeun anu langkung kompleks. Gitu. Bayang pan nama ieu teh. Lamun pasea ge kan baheula mah kieu kan. Dasar bibir teu diwengku letah teu tulangan. Pan pisan pan. Tapi itu teu ngarti kan siga ieu siga entong ngobrol jeung soang. Lamun sami-sami apa bahkan sarua jeung kudik deui gue amok. Dasar sih. Nah, make ieu deui nanti paseana teh ku ieu ku paribasa deui. Kan sarua jadi hate duarana ceurik ke barang gitu teh. Geus ceurik mah kan tenang kan nya. Silih deui. Silih rangkul deui. Silah kitu orang Sunda gitu. Budakna lalajo trok tok gitu. Nah, turun para pemirsa atos manco dina konten negatif mudah-mudahan bermanfaat. Nah, beliau Teuku Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.